Seneng di dia neng di luhur. Ya. Ya, sekedar pangitan Sip Goreng sejak ngabuka kedoknya dina waktu ayeuna. Anu tadi sengaja abdi teu memperkenalkan diri tadi mah gitu. Keun we da kege kasampeur tadi mah bade abi bade buka kedok da abdi saleres nama angkat ibu Mika dieu teh tujuanna bade bagian tugasna teh bagian manggil anu sok nyawer, ngajakan anu sok joget gitu. Ternyata datang ke sini harus jadi protokol, ya gak apa-apa cak abdi teh lah gitu. Apunten anu kasuhun mata tangtosnya saudara Pak Ustaz Asip nah cenah meureun dieu teh pembawa acara teh meuni caheng cenah meureunan ngobrol teh sabolong bentor teh kitu hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana kitu nya pamugi sagala rupina teu ngirangan kana sagala rupi maksad sareng tujuan anu ku urang dilaksanakeun dina waktos ayeuna utamina di keluarga besarna Saibul Hajat. Salah nabi mah tugasna ayeuna bagian ngolo urang sinang palai anu osok joget gitunya anu osok mekelan MC nah ayeuna diajakan ku abdi ya etang-etang tawis pangbagia sakumaha tadi parantos diuningakeun ku pangaresna Bapak Ustad urang teh nya sok sanaos ngalaksanakeun atanapi nuju ajaan teh ngadugikeun hukum adat atanapi tata cara adat budaya tapi urang teh ulah tebih tina hukum syariat atanapi kapungkur mah aya buhun aya syara cenah teh kitu nya mangga wilujeng Pak RW aturan wilujeng menikmati tah ayeuna ge sapertos kieu sataasana Sip Goreng jingkrak-jingkrak oge ngahaleuangkeun lagu-lagu favorit atanapi lagu-lagu anu nuju viral ieu ge etang-etang urang negerakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung pamprok jeung patepang wajah tiasa ngalaksanakeun silaturahmi pamugi silaturahmi masing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tah urang buka heula sataacana lagu-lagu anu nuju musim ayeuna ieu mah etang-etang nagarakeun rasa syukur. Urang kasakeun dina laguna Amparan Sajadah. Ya, nagarakeun rasa syukur ngalangkungan hari ring dangding ya nya dina Wanda Pop Sunda. Kemarin terus dipopulirkeun ku almarhum Bapak Haji Darso Darso. Satu acan aya pamunut hikmah diri. Dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah tunduk panghampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mu Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati sore kabayun Amparan Sajadah kawan kasadana nyarangan anu nuju tuangkeun wilujeng menikmati hidangan pamugi aya dina kanikmatan oke kedua mempelai masing aya dina kabagjaan rumah tangga nasi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala
sajadah abdi sumujud pasrah gagas pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati dina barang sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati ya Allah ya Robbana anu maha kawasa menyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina ya Allah maha agung tempat aku mundut pitulung Gusti pangeran abdi pangeran anu sajati rumah sa abdi masanes ahli surga nangil teu kiat kuseun neraka rumah sa abdi majalma anu resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur hapunten abdi Satacana panginten sambil persiapan kanggo acara sawer panganten upami parantos rengset tuang urang laksanakeun acara sawer. Ka tempo acaan ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihan beuti telat ku anjeun aduh jujurna kembang asih nu mangkat di karana hati bodasnya cas gambaran harapan suci kan hajatan cinta urang kahalangan dina harima lamun kudu pepegatan dewasa montea kudu papisah geus kapalang gede hati geus kapalangnya dewasa pun kudu ngelasan rasa dalam dikumaha
urang Sinang Palai ari geus kieu kuduna saestuna diri teu bisa kumaha sapatatu bari saya mamalana ieu hate esedi upahanana daru masa boga rasanya dia cinta kumaha urang pamoyana alah Bapak RW sor atuh Pak RW gerak payung tuh balebat geuning geus katempo caang ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang disisilihan beutit belah ku anjeun aduh jungjunna kembang asih nu mangkat ligarana hati bodas nyacas gambaran harapan suci dan handakal cinta urang kahalangan terima lamun kudu pepegatan dewasa muntea kudu papisah geus kapala dede hati geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalah dikumaha geuning geus kieu kuduna dewasa mun kudu nelasan rasa dalah dikumaha urang Sinang Palai ari geus kieu kuduna ieu jungjunna iya tadi jadi olohok nah cenah tadi mah bahasa nuju pembawa acara cenah tim rias kanggo acara sawer sateacana panginten sambil ngantos persiapan acara sawer urang kasangakeun khusus di Obos Sinang Palai